Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Aturan dulur barani wilujeng patepung dangu patepang sora ngalangkungan jomantara dina acara anu maneuh nyaeta dongeng Sunda nu disiarkeun saban dinten di radio siaran pendidikan Barani. Dongeng anu digarap simkuring di radio Barani dina jejer harios terasan jaka santang Kujang Pusaka. Iasana Bapak Sukandar Suwargi. Dulur Barani anu sarae mana? Atuh supados teu nyangkolong kanawa gados. Sumangga kanggo dulur Barani sadayana geura tatan-tatan maranco yeuh dina radiona, dina YouTube-na. Sok kaparayun sadayana. Dulur Barani nusati kanca dangu nusatuhu baraya nusati ya. Boh Ani boh Wijana atawa warasa mireungeuh nu malang preteh ngukur narempogeun we. Rob atuh urang seda hurip teh ngaronom bari recok naranyageun. Tapi ku Wijana ukur dijawabna teh saperluna sarta geus karuhan kitu mah terus bae ka Ani ngajakan balik deui nuluykeun lumakuna. Saenyana mah dulur pikeun nyingkahan urang lembur we eta mah supaya ulah papanjangan barang tanya. Dulur Barani atuh lantaran ngarasa melang ku kitu teh mah ngaran-ngaran sakula wedet keneh Sukarna jeung Santana terus bae marengan kalebak. Maksudna mah dekanteurkeun nepi ka nangka pait. Atuh sajeroni ngabring teh Sukarna teu weleh tetelepek ka Wijana. Babaguna mah ngarasa penasaran nah naon nu jadi sababna jeung urang mana saenyana anu ngaributkeun teh. Saenyana mah musuh warisan ieu teh kangkarna. Wijana mere katerangan maranehna teh urang ujung kulon kula wedetna Bah Bejo jeung Bah Jamrong. Eta teh baheulana kacida pisan ngamusuhna ka Abah. Ka kuring ge ketangkung si ngaranna Pandeg Riributan. Baheula waktu kuring keur ngora nya basa kuring keur cacan mantra-mantra boga pamajikan. Wijana mere katerangan sakadarna. Kutan teh kitunya ari jeung nu kamari ieu kumaha aya sangkut pautna eta teh. Sukarna nanyakeun deui. Oh jeung Jatnika tah duka tah tapi kawasna mah teu aya.
Dulur barani di mana bae ayana haturannya. Kawasna bae lalumpatanana pajaladri sabaturna teh. Terus bae Bang Blas teu rundag-randeg deui. Daya tawe abrulan wijana nepikeun kanangka pait oge pajaladri jeung nu sejenna teh geus teu katemong deui kalangkang-kalangkangna acan. Atuh saenggeusna wijana nya kitu deui Andi nganuhunkeun ka Sukarna jeung Santana terus bae marengkol ka kenca ngambah jalan gede anu berasna ka Cihuni. Memeh neruskeun lumakuna ka Cipancar nyimpang heula ka Gadog. Bakuna mah deuk ngamitkeun heula warsa ka Hasna jeung ka Widarma. Ari lantaran maksud Andi teh warsa deuk terus dibawa ka Samarang malah cenah bisi terus ngampleng ulah kaget. Bisa jadi deuk terus ka kontrak Miramare di Pakidulan. Melang ka sidik bisi aya naon-naon anu karandapan ku dirina. Mangka-mangka kapan kembangna mah geus aya. Bener di Miramare teh menang disebutkeun rempeg. Loba pisan kasepuhan-kasepuhan nu keur aya di ditu. Tapi keukeuh we ngarasa hariwang. Lantaran lamun dibongohan mah moal bisa kumaha. Mangka-mangka kapan boh Pagumilar, boh Pamajid tacan bisa ngayakinkeun bener-bener yen Jatnika teh aya maksudna goreng. Atuh cenah eta geus aya bejana Jatnika geus mulang deui ka Pakidulanana nya teu naon. Ongkoh perlu we ari init ka Miramare mah. Sajabana tinepungkeun nu jadi baraya oge bari jeung neangan pangalaman deui bakuna mah Andi anu merenyeng hayang nyaksian ku panon sorangan cenah laut kidul teh kaitung pamotahna. Jadi ulah kawarana teuing we ku beja. Dulur barani anu saati kanca dangu nu satuhu baraya anu satia datang ka Cipancar pok bae Andi teh bebeja ka Nyi Euis. Yen aya maksudna deuk ka Pakidulan anu katarimana ku Nyi Euis mah sajongjongan makalaka ngahuleng. Bakuna mah ngarasa berat deuk ditinggalkeun jauh-jauh ku salaki teh. Kituna mah mangka-mangka kapan karieuhan teh teu woleh meuweuh. Kumaha mun Andi keur eueuh heg torojol teh euwah-euwah anu deuk ngaributkeun. Kumaha Is? Moal lila da akang ge di ditu teh. Andi teu beda we ti nu nyesedek. Dumeh mireungeuh nu jadi pamajikan kalaka ngahuleung. Keeng panginten atuh Kang abdi di dieu. Nyi Euis kituna teh bari ngaleret ka Andi jelas hatena teh teu mikeun. Nya da moal lami atuh Is. Nya da moalami oge kapan kanu tebih. Oh jadi Euis teh moal ngidinan gitu. Kieu we atuh Kang Andi. Si Ujang we jeung Nyi Elasna maturan abdi di dieu. Moal keungting sugan pami aya si Sujang mah. Oh nya atuh kitu we nya. Isukan meureun akang ka Samarang heula nya Kang Jan. Andi bari ngaleret ka Wijana. Nya gitu we atuh. Di Samarang teras we nya Kang Andi teh ka Pakidulan. Nyi Euis nanyakeun. Nya balik heula we atuh ka dieu ongkoh Kang Karna kapan ayeuna teh di Samarang keneh jeung Damala. Bisi bae deuk milu ka Miramare meureun nya kudu pupuli heula ka Gadog. Andi nemalanana bari nyerenge. Ari ras ka pamajikanana meuni borangan pisan. Tapi kamaklum kapan Nyi Euis mah tayaka bisa naon-naon beda jeung Nyi Tarsia. Nya oge awewe anu kaludeungna mah alah batan lalaki. Harita oge manehna teh keur eueuh di Cipancar nyatana keur ka hujung. Empo Ki Jantra jeung Bi Ijah.
Ari peta Ki Jantra teh ngan resepna teh ujag ijig kaditu kadieu. Da eta we manehna mah ku Andi geus dipernahkeun oge. Cenah ngariung mungpulung di Cipancar. Ih, tapi keukeuh we. Sok pulang anting ka Hujung. Ari basana mah asa ti belat naker cenah ninggalkeun Hujung teh. Babakuna mah biijah. Ayana di Cipancar teh bangun nu teu betaheun pisan. Nu matak sakedeung leos ka Hujung. Saperti ayeuna geus aya mingguna Ki Jantra jeung Biijah teu emol-emol balik ka Cipancar. Pikeun nyitar siah mah lain deui matak ngahudang ka Malang kanu jadi kolot teh. Ieu sababna nu matak dina poean Andi ngarongheap teh nyitar siah mah keur eueuh. Ngan alusna teh dina poe eta keneh nyitar siah ngurunyung deui ka Cipancar bareng jeung Ki Jantra katut Biijah. Atuh barang ngadenge Andi dek ka Samarang ti Amujumi ngagentak nyitar siah teh nyampeurkeun ka Andi. Anu maksudna mah hayang milu ka Samarang. Bakuna mah geus ngarasa sono kanu jadi anak minantu. Teu kudu kaditu Itar. Engke oge barudak teh dek dibawa sakalian ka dieu. Sagelaanan sina maturan indungna lantaran akang dek kapakidulan. Sareng Kang Jana Kang Andi. Nya, kapan Kang Jana nu dek dituturkeunna oge. Kebeneran we ayeuna Itar datang. Mi HP we aceuk nanya bisi akang di dituna rada ngampleng. Keur kitu teh torojol Ki Jantra dulur jeung Biijahna. Dek atuh milu ngobrol. Mimiti namanya kitu we ngedongengkeun pamaksudan Andi anu dek nyaba ka pakidulan. Anu antukna terus ngobrol ngaler ngidul. Nu beuki lila teh ketepna beuki pogot. Malah antukna mah jadi ngadongengkeun masing-masing kejadian anu geus kaalaman ku dirina dina mangsa-mangsa ka tukang-tukang. Teu wudu we atuh ayeuna mah jadi dibarung ku ager-ageran sagala rupa. Nepikeun ka Pak Haji Sobana oge. Dulur Barani norojol atuh. Lantaran kabengbat kunu keur ngadarongeng anu kadengena teh bangun suka gerah naker. Dulur Barani sadayana malang pretna pajaladri di Cicapar teh langsung ka Wanaraja agareudi geteureun-eureun malah pantes we Kuwijana teu kasusul oge. Dalempangna teh satengah lumpat lantaran kitu kajurung ku kasieun. Sieun dikerepuk pang-pang nama lantaran ari kawani nama masih keneh gembleng. Maksudna dek terus ka Samarang pikeun nyoba-nyoba mecak kasaktena Jaka Santang. Anu memangna sarua keneh we dianggap satru kabuyutanana. Ti Wanaraja numpang kana wahon kadayeuhkeun. Kabeneranana teh ti dayeuh numpang wahon deui nu ngangkut gemuk ka Pasir Wangi. Atuh poe eta keneh oge bisa nepi ka Samarang. Kuncung-kuncung teh muru ka imahna Satma. Atuh bubuhan jeung sajuri geus wauh. Jadi teu matak hese neangan tempat geusan reureuh. Mangka-mangka harita teh poe geus nyedek ka burit. Dulur Barani pikeun Satma mah make atoh oge mireungeuh sajuri datang deui teh. Sok komo bari mawa jago kolot.
Komo deui barang ngadenge pok-pokanana Pajaladri muka cida nguntup nguyupna ka Jaka Santang teh. Atuh jadi boga panangeuhan pikeun yang hareupan Sarji nu ayeuna jadi raket jeung Jaka Santang. Pakuna mah hate Satma teh keukeuh teu bisa dipangpalerkeun hayang ngamilik ka Nyi Arnesi. Kitu ya dulur tu asmara mah. Teu kudu hariwang Ki Satma. Kahayang Andika pasti galaksanakeun. Asal Andika we bener-bener bisa ngabantu kana pamangsudan kaula. Pajaladri itana teh bari edeg kelelewana teh bener-bener nebrehkeun nu taya pisan ka Gimir. Atuh mun seuk dititenan tangtunganana mah nya pantes we garungna teh janggung badag bosongot bade amprotan bisa dipake nyingsieunan budak ceurik. Sadayana ge hatur nuhun Bapak, mung abdi kedah ngabantu teh ngabantu kumaha. Bawi raos abdi kanggo mayunan si Santang mah teu kedah dibaturan panginten. Sakali nyempal oge si Santang mah pasti moal menyat deui. Satma satengah ngolo. Hahaha, memang dina soal gelut mah kaula teh moal minta bantuan ka Jang Satma. Ngan ieu mah keur tuduh jalan. Kaula di dieu mah can pati apal. Bener aya sajuri teh mah. Tapi manehna mah tutang-tuna ge moal nyahun kana seluk-belukna kaayaan di dieu. Kitu tah Ki Satma. Atuh perkara hayang nyampurnakeun si Sarji. Sina gepeng kawas PPTG pasti bisa laksana. Hahaha. Oke, soal Nyi Arnesi nya kabogo Andika teh. Tang tu moal hese pasti bakal ngaingkuk dina lahunan salida nu kasep. Pajaladri nyarina teh make jeung terus ngahaha sagala rupa. Bakuna mah ngarasa geunah meureun ku pok-pokan Satma. Teu nyahoun saenyana mah ngan saukur ngagere ceuli. Hatur nuhun atuh Bapak. Satma sakali deui nyebut nuhun. Tapi ayeuna mah teu pati sakumaha madepna. Da bieu ka gimreung-gimreung ku nya kakakna Pajaladri. Ciduhna meunikeun ka maluncrat atuh dulur. Kana beungeut jeung bauna teh ih meuni malading we. Matak eungap kawasna bae Pajaladri teh meuntasnya tu jengkol gasna meunikeun ka ngahiuk ka ditu ka dieu. Teu kudu nganuhunkeun Ki Satma. Asal sore isuk we sadiakeun dahakaneun saboboko matung. Geus cukup keur kaula mah. Pajaladri nya kakak deui atuh. Ciduhna meuni rabeng nyebrot ka ditu ka dieu dulur. Duh, mung rada majeng ayeuna teh pangaos pare teh Bapak. Satma rada hoream meun ari kudu nyadiakeun sangu saboboko isuk sore mah. Tumeureun matak gancang-gancang roncong pabeasan indungna teh. Mangka-mangka ayeuna teh harga beas keur meujeuhna tarik. Bubuhan rada lila keneh kana usum dibuat. Kumaha Ki Satma? Kaula mah lain deuk menta beas barina oge. Tapi deuk menta pang nyadiakeun kejo. Saperti tadi we geuning. Ulah leuleus teuing nu sama, tapi kudu rada heuras cing papel. Eta we lamun seuk dikepeulkeun teh hek dibaedogeun kana anjing sing nepikeun ka matak ngaguik. Pajaladri eureun-eureun nya kakak ngeunah seuri. Dijawab begitu teh Satma teu nemalan deui. Ngan angeunna we jadi ngadadak karasa matak eungap. Ku kitu teh mah geus kagamarkeun we ti ayeuna keneh yen pabeasan indungna teh bakal tereh-tereh ngalentrungna.
Dulur barani kawasna bae pikeun ngageunahkeun hate Satma harita keneh oge. Burit-burit Pajaladri ngajurungan Jahidin supaya ngajakan Satma pikeun nepungan Nyi Arnesi. Atuh cenah mun aya lalakina anu ngaran Sarji teh ya, sakalian we cenah beresan. Puguh we tumerapna ka Satma. Meni haripetna keradu. Malah manehna ngabogaan sangkaan yen Pajaladri teh bener-bener rek ngabantuanana ka manehanana. Geuning ari Jatnika mah janji we muruluk kalakah kedebul wadul setelah buga nu puguh mah. Tapi ieu mah kapan Pajaladri beda deui. Cenah macana naon oge geus nyata kasanggupanana. Teu hese beleke. Bring bae Satma jeung Jahidin teh arinit ka panunjuk. Tidinya marengkol ka jalan jajahan anu berasna ka Pasir Wangi. Kunjung-kunjung teh Satma muru ka imahna Nyi Nonoh Arnesih. Kabeneran di imah bapana Nyi Arnesih teh keur aya. Nyatana keur aya mah anu ngaran Madvei, lengkep nama Madrapei, bapana Sarji. Atuh pangna kadinya teh nyatana dek nanyakeun Sarji dumeh taya emol-emol ka imah. Nya puguh atuh moal aya Sarji di dinya mah. Da ayeuna teh keur aya di Samarang. Waktu Satma jeung Jahidin aranjog ka beulah dinya, kasampah teh Nyi Arnesih keur nyahitan popoean di buruan. Barang breh mireungeuh Satma ngarongheap. Ngagentak manehna teh atuh asup ka imah. Leplas we teu temong deui. Puguh we tumerapna ka Satma mah matak ngaheab kana dadana. Manehna teu wani asup. Tapi terus bae kukurilingan di luareun pager. Nyatana di luareun pager buruan bari sweet we kawas aya anu digerowan. Atuh eukeur mah mineng kituna teh katamah terus kukurilingan sisi pager hareupeun imahna. Puguh we tumerapna kanu keur ngadarongeng teh asa teu pararuguh. Pang nama asa kaganggu. Ari heg ditempo ti lawang. Tetela Satma jeung baturna nu saurang bari panonna jojorelatan teh nempoan ka lebah imah. Ku kituna geus kasuhur ti maksudna Ki Satma teh harita teh. Be eta teh si Satma nya. Deuk teh naon cenah jor-jor ka dieu bari susuitan hareupeun imah. Madrapei nyarita ka Pasik nyaeta bapana Nyi Nonoh Arnesih pibesaneun. Lah antep we Kang. Nyaeta kitu tah manehna teh kurang ajar. Tah si Nonoh teh sok ngaganggu wae sakitu geus diterangkeun oge yen si Nonoh teh geus aya anu nyeungceun ujang Sarji. Anger we ngaganggu. Pasik rikatna keur meperna teh lantaran katampona Madrapei bangun teu geunah teh. Nyeta nu kitu mah kudu diwara jalma teh tuman. Ti heula oge kapan kungsi mahala ka si Sarji. Sabeneran we aya nu nulungan. Tapi nu nulungan deui bangkar waras saruana. Make jeung ngajak ngarempuk ka Jang Santang. Nya teu daegeun atuh si Sarji teh. Kapan Jang Santang teh minantuna jenatna Pa Yaya. Ari Pa Yaya kapan mitrana Pa Jenar. Heuh guru akang. Muhun leres pisan. Tapi sanajan kurang ajaran kumaha tuh. Ari di lawanan mah kuriak matak nimbulkeun riributan Kang. Mending antep we Kang lah. Kage sugan boseneun. Pasik tetep ngahalangan. Ulah diantep jalma gitu masuk halunjak. Gara orang gebah ame nyinggah. Madrapei dielingan teh. Hongko we. Neugedreug.
Laju jung manena cengkat tina diukna. Ongkoh-ongkoh teh langsung ngojengkang kaburuan. Hae kenyuitan naon maneh teh Satma? Nu ngadengekeun mah gandeng ceuli yeuh asa mapeg. Di ditu tuh susuitan mah tuh dileuweung geura. Moal lagi bakal aya anu nyampeurkeun. Madrape ngagorowok ka Satma. Hae nah mana openan teuing. Nah kuring susuitan teh ngarugikeun kitu ka Andika. Satma kalakah muncereng. Ih nyapugu we ngarugikeun mah matak mah pegana ceuli geura. Itu nyinggalah deuk ngalamanuk mah. Hahaha mepeg ceuli mah cocokan we atuh ceulina. Jeung deui di dieu mah lain deuk ngalamanuk deuleu, tapi deuk ngalanyi nonoh. Sing atuh cenah kaluar gitu, kuring geus kesel ngadagoan. Satma lelewana bener-bener matak pika sebelen. Anu tumrapna ka Madrape mah jajang sial we amarahna teh. Sarta ngancorelat bae manehna teh nyampeuk ka hareupeun Satma. Kurang ajarnya si ama Satma. Hayang ditampirin ku aing nya. Kituna teh Madrape bener-bener ngaheatkeun leungeunna. Dah montong di Umar kokode baraya dah. Jahidin ngagentak nyampek bari ngajawang leungeun Madrape anu keur dihembatkeun sedengkeun Satma mah ngagentak ngajauhan bari ngaheh. Montong pipiluun kana urusan batur euy. Saha si laing teh heuh? Babaturan si Satma nya. Urang mana ari si laing teh heuh? Madrape morongos ka Jahidin. Bah, kela namanya diamnikeun ka nyarocos kitu atuh. Hese dek ngajawabna ulah nyarocos teuing atuh. Bah. Tema Jahidin bari medengkreng atuh. Pamuluna tandang taya karingrang. Nya naon sababna si laing nu matak pipiluun. Baturna si Satma si laing teh. Bah, nya memang nu matak pipiluun oge kahareti. Bah, nanyakeun naon tadi teh euy? Padumukan. Sing bener atuh dengekeun yeuh. Padumukan kaula mah ti ujung kulon. Bah, urang teh nu ngaran Jahidin, salah saurang bantuna ki Satma. Kadenge ku jejemir salira teu. Bah. Jahidin ditungtungan ku ngahehe. Jelas nyan campahna teh teu kireum-kireum. Be, kurang ajar si amanya. Hayang ngicip-ngicip pereup aing meureunannya. Madrape ante antap poradi sebut ya muncrat dulur sebut nyebutkeun pereupna. Geuleuh tuh da kumireungeuh pepelekeukna teh. Asa pisan di aing. Bah, montong wakang Umar pereup baraya. Bah, sebutkeun heula ngaran supaya babari nyalabarkeun bugangna. Bah. Jahidin kituna teh bade ngagentak luncat ka gigir. Srog manehna pasang kuda-kuda pancu. Teu kudu ngecebrek deuleu sia Jahidin. Ngaran aing mah moal aya nu bireuk deuleu. Si Madrape di Jalan Pagulon Banjarsari. Ngarti? Madrape kituna teh bari rikat ngagilek nyerong. Sebut deui ngadiuskeun pereupna. Ngagunakeun jurus panundung musuh. Sedengkeun pereup kencana ngaheat ka gigir nu maksudna deuk ngagampleng kana iga burung. Tapi Jahidin saeutik oge henteu ngejat. Manehna ukur ngagilek nyerong ngatuhu sarta terus ngajorelat ka tukangeun Madrape. Sarta teu antap pora deui heat neungeulan ujunganna teh dihembatkeun. Nepikeun ngahiuk meulah angin atuh. Ngan bae Madrape cukup ringeus kana pibahayaeun mah. Ngagentak manehna mundur bari nu nyelkeun sikuna ka tukang nu tumrapna ka Jahidin gerakanana teh jadi ngaregog atuh.
lantaran ngarasa kagok meureun dumeh sasaranana jadi ngadeukeutan. Sedengkeun si Kumadrape geus ngageduk manten nunyel kana hulu angeun. Jahidin ngahanju. Tapi manehna dulur Barani masih bisa kene ngagerakeun leungeun kencana dek ngagebug kana hulu. Tapi orok aya atuh. Madrape ngagentak ngajaul ka hareup. Jahidin teu beakeun hoja ngagentak manehna nejehkeun dampal sukuna ka hareup. Cedak. Teu salah deui. Kaburu kene ngahanca bobokong Madrape anu ngajadikeun Madrape kapaksa kudu ngagerung bari badana terus nolonyong deuk ti kusruk. Jahidin rikat nyampeuk. Anu maksudna medek nyusul tepus ku teungeulan ujungan anu dek ditinggangkeun kana sirah. Orok aya dulur. Madrape nu harita memang ngarasakeun aya hiukna angin nebakana punduk. Ngagentak malena malik 80 derajat bari ngahambatkeun teungeulanana. Tuningan di paparah we. Kana naon we cenah keunana mah ngan bae lantaran badan manehna teh sasatna keur ngareuneup da puguh sasat dek ti kusruk teh ngan cedak teh teungeulan kepangna teh ngahanca kana puhu ping-ping. Sedengkeun teungeulan Jahidin harita teh masih kene dihembatkeun di luhur. Kukituna jadi manehanana anu ngagerung atuh. Bari badanna ngaheungeu nya kitu deui teungeulan ujunganna teh jadi teu bisa kebat. Sedengkeun Madrape saeutik oge teu micen kasempetan dulur. Sakilat ngasupkeun peureup katuhuna kana hulu angeun nu dibarengan ku peureup kencang ngajetruk kana gado. Hiuk tuk tuk. Aduh, bah. Deui beuteungna dihanca ku teungeulan tuur. Jahidin nebikeun ka ngagerung deui atuh. Bari badanna terus ngabebengkang. Tapi goreng-gorengna ge atuh incuna bah Jamrong. Agunani hiji kawu ngaturan. Kang Sanjay Damai, alah Kang Ayi, Kang Heru, alah aceuk sadayana nya Kang Teteh. Di mana bae wilujeng manco ye. Nya ye. Jahidin cenah incuna bah Jamrong. Tangtuna ge boh dina daya tahana, boh dina tingkat pangabisana, Jahidin teh teu bisa dianggap remeh kitu bahaya nu. Da eta we harita oge. Samemeh satma nyeureudeg nu maksudna dek nyarajang ka Madrape. Jahidin kaburu ngagurinjal manten. Ari celegede-gede ari ngan sebut. Cerat deh dulu. Ari sebut bae miheulaan narajang ngaiuskeun peureupna anu ngabangbaran. Madrape ngagentak jingkrak ka belah kenca. Sret maju salengkah bari ngagambatkeun teungeulan katuhuna ka gigir. Cedak. Teu salah deui ngeti gemunuk. Aduh, jadah sia. Jahidin nyarekan bari badana nolonyong. Nonton galaka bibir Jahidin. Madrape rikat ngagilak nyerong ngatuhu. Jorelat manehna nyampeuk ka tukangan Jahidin. Nu maksudna medek numpuk punuk. Orok aya tuh. Memang geus surti Jahidin oge. Kana naon-naon nu bakal dilakukeun kudu jadi lawana. Kukituna sanajan posisi badana keur semu-semu ngagigeg dek labu, manehna ngagentak nu nyelekeun sikuna ka tukang. Sarta teu salah deui ngageduk kana hulu angeun Madrape anu ngajadikeun manehanana jadi ngaheungeu. Geus kitu kilek Jahidin malik. Nu saterusna dek ngahujanan ku panonyok anu geus diajam bakal patinggal hejrot kana beungeut lawana. Tapi Madrape rikat ngajorelat ka belah kenca bari nejeh kekemplong anu jadi lawana. Ngan bae Jahidin teu eleh kesit ngagentak manehna ngarobah gerakan leungeun katuhuna disebutkeun ka gigir. Crot teh ngahanca kana cukang irungna Madrape. Duk deui dampal suku Madrape nyayang kana kekemplong Jahidin. Anu antukna mah duanana pada ngagerung atuh.
Madrapei ngadang hengak ka tukang bari kuda-kuda na pajengjar sedengkeun Jahidin ngajerek jeg ka tukang. Kurang ajar bah, sugan siam aku di pondaran Madrapei. Jahidin nafsuna beuki ngaguguduga tuh. Alah, paling-paling sia nu ayeuna bakal kalengitan hulu tah. Madrapei oge teu kurang-kurang amarahna. Sartangan sebut bae manehna heulaan narajang. Ngadiuskeun jurus panungdung musuh deui. Coba we urang baheula-heula deuleu. Aing ngadawa sia nu bakal jadi bangke. Bah. Jahidin nambalang bari tetep dina kuda-kudana. Duk jurus Madrapei ditakis ku teungeulan kepang. Lol, tuur Madrapei nu nyel ka luhur deuk ngabeset hulu angen. Jahidin ngagentak ngagerakeun leungeun kencana. Duk tuur nahun dihanca ku teungeulan kepang bari jeung kituna teh ngan sabrut bae peureup ka tu Jahidin teh ngadius. Tapi Madrapei ngagentak nyerong ka tebeh ka tuhu bari ngabadugkeun siku kencana deuk ngahanca kana careha. Orok beungar atuh dulur, orok beungar. Orok aya dulur. Jahidin ngagentak nuturkeun ngabarengan leungeun kencana nu teu salade ngahabek kana siku Madrapei. Sedengkeun peureup ka tuhuna terus nyebut dina kecepatan anu luar biasa. Crot ngahanca kana bunuh. Tapi memang Madrapei daya tahanna oge lain jore-jore atuh. Goreng-gorengna oge murid pajenar. Dipepeg punukna teh manehna kalaka ngagentak malik 80 derajat. Sajalan jeung gerakan peureup ka tuhu nu teu saladi ngacekuk notog kana beuteungna Jahidin. Duk aduh. Bah. Jahidin teu buru we ngagerung. Beuteungna karasa ngelok sarta ngadadak amekanana nyelek nu luar biasa. Geus kitu dulur, hiu jurus manunung musuh deuk ngabentur sirah. Tapi Jahidin rikat mundur salengkah bari ngalelepkeun sirahna. Corelat kajigireun lawan bari nyamberkeun ramo-ramo leungeunna nu katuhu. Ceres dua ramo Jahidin teh meneran kana genggerong anu jadi lawana. Nyatana Madrapei ngan teu we ari amres mah. Lantaran Madrapei teh kaburu mundur salengkah. Tapi sok sanajan gitu teu buru we manehna ngagerung bari badanna ngajengkang sarta tina beuheungna kontan marebei ngaluarkeun getih anu ngabeuleugeudeur beureum anu masihan baju kampretna. Dulur barani. Tapi tetela daya tahan Madrapei teh estuning mata kaget atuh. Sakitu bari jeung boborot ku getih. Tapi hojana mah tacan sudah. Harita ge set bae sukuna anu katuhu teh ditarik ka tukang sabeakna. Pikeun ngajaga kasaimbangan badana. Sangkan ulah ngagebru. Sedengkeun Jahidin nu memangna hayang buru-buru ngarengsekeun eta patelak. Ngagentak manehna nyampek bari ngahembatkeun teungeulan ujunganana. Tapi Madrapei teu cileureun ngagentak manehna ngaragragkeun badanna brek depok bari langsung ngirimkeun panajongna. Hus tidak. Dampal sukuna teh teu salah nih ngahanca kana garo Jahidin anu harita keur nyereudeg. Aduh bah. Manehna ngagero bari rikat ngajaul ka tukang atuh. Cer tina sungutna ge ngalikeun getih lantaran huntuna satilu-tilu raceng laluncatan tina gugusina. Tos aya badu bangklak dulur. Cag atuh carios dongeng kujang pusaka yasana Bapak Sukandar. Urang cekapkeun ka dieu heula insyaallah. Manawi aya widi aya kersaning Allah kapayun urang teraskeun deui.
Kang Ius ngaturkeun sewu nuhun kalayan undur gantun. Wabillahi taufiq wal inayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permias.